Cebok keliling, cebok keliling. Ya Allah, pasti banget ini warga pada kemana ya orang-orang? Cebok keliling, cebok keliling. Duh, menahan kieu tari isi cuaca teh lah. Ke tukang es krim di Nanggara deng coba mang lah. Cebok keliling, cebok keliling. Bang, mau cebokin nggak? Yang bener aja, Bang. Ya udah tuh, kok nggak mau. Masa cebok keliling? Bah, permisi. Mau cebokin nggak? Oh boleh, udah lama belum cebok. Berapa bayarnya? Seikat aja, bah. Cuma punya uang 5.000, bisa nggak? Boleh, boleh. Yaudah, yuk. Ayo. Itu dapat, Bang. Saya ikut dia, ikut Bang, mau Bang. Duh, aing ieu susuhaneun meni pabalatak ieu meni studing boga budak teh ni eueuh andelkeuneun pisan. Masa tuh mogok meureun jadi ibu rumah tangga teh. Ih ampun. Nih pabalatak ieu buat alarm pun aing meni araheunna pisan gablek anak teh. Gang bara bantuan mah kolot ngumban-ngumban piring heula aing we nyeuseuk makajeun gitu maksud teh. Ni araheunna pisan molor we molor boga anak teh. Beda kok salaki na manak susuhaneun loba eta keumaneun ti poe Rebo itu dipake poho aing hordeng can diseuseul mana di tangkurak sabun teh asan teh geus meuli 3 rantuy kamari teh nyadiaan jeung nyeuseul kitu ieu geuning tap sabun teh lah ini aya botolan sabun teh ieu mah ini alus baheula cap geget mukana oge. Nah, ieu kat ngeuman kat babalatak ieu buat ampun teuing eta. Ieu keur nyeuri cangkeng teh panyeusehan kieu teh. Batu mah geus ku mesin nyeuseut teh. Cuma hayu we ngagusrak ieu meureun ah. Ieu keun ya. Heueuh pas batu mah geunaheun rumah tangga teh difasilitasi ku salakina. Make mesin cuci naon ieu mah meni istuni ngagusrak we ngagusrak. Ketika tahun jebot ge hayu we kieu aing hirup teh balangsak we balangsak. Ih, rokoknya tuh. Istuning aing ah. Cet aing poho keur ngagoreng endog. Wah, ganti sabun aja. Keun. Main bete ucing ya. Keun main bete ucing sih. Box ya, bau-bau sahnya. Nih istuning heuh buat kaditu kadia lebatan pelecer aing teh. Terus ngagoreng endog nyeusehan ongkoh ngumbahan piring ongkoh. Carape unggal poe teh kieu jeung kieu we hirup teh. Aing teh pas batur ngingu-ngingu pembantu atuh naon gitu nya. Nih seueul candahar gitu. Budak ieu bau naga kieu seusehanan teh make naon sih? Budak make naon sabun teh? Tai ucing. Goblok teh ngagawean saha sih nya? Musingkan bisa aing keur boga ka bajing kieu teh. Lambe nyenangkeun ka aing mah sudah. Nis tunin budak engkat musingkeun we aing kota aya we nu ngagarawean ka aing teh hayu diberean teh ucing seusehaneun. Minggu seungit-seungit make sabun san englet. Aing ani ieu ai hirup balangsak teh nya. Naon teh ku sorangan gitu lah. Batu mah nyawa pembantu ngeunaheun tinggal kari tuh kitu tah. Ngeunaheun pas aing mah heueuh teu ku sorangan mah istuning moal narek-narek acan. Set eta budak meuni tarik-tarik teuing ulin lalayangan kayak paregat leungeunna da. Oh, eta mah ki deukeut wae budak teh. Kada kaseusehanan aing ah.
cenah naon? Jangan aing eta. Oh, meni ati pegat. Justru ini Bang uli lalayangan buset. Aing mah cara teh aya. Doro anu sebulin baca saya. Ini heueuh nya. Meni loba pisan masalah teh poe ieu mah. Tinggang ti ngarujak hate kalakuan teh. Kalaki teh daek usaha. Itu keuran we kitunya jeung Aron gitulah atau salaki kos itu mah. Gak ada anggus ini lopan baju teh nih istuni. Aya mah iroh ya. Pengen di ulinan Ma. Kumaha? Tadi nempos laki mah keur najang karang. Benar di Bang. Ih, beneran. Oh, gawena segala ulin karang da. Tempok Di mana? Itu di itu tuh tempok di itu tuh. Buru. Di dulu ya kos itu mah da. Mana? Ini istuning salaki teh sagala ulin karang da teh Bang gadagna oge. Bang beuleumeuan sagala ulin karang da. Ku jual baju celana. Ieu we meureun teh anu sok ulin we karang da teh. Ye, Aisyah teh cenah ulin karang da heuh bener. Hah? Mi cuaing cek si emang itu cenah ulin karang da. Kela Ih, araheuna oge. Sagala ulin karang da cenah. Aing ge muni babalatak ieu tadangdanan boro-boro hayang ulin karang da resikoan we aing heula nu bener. Ayo we karang da. Karang da mah ngomong naon? Ih, gadageuna oge.